Nyeun ayam serundeng masih kene sok dikulub, ayeuna mah urang dikukus besti. Tong poho nyeun sambal tarasi nah. Tak kela saacan nyeun ayam serundeng ayeuna urang nyeun sambal tarasi, goreng bawang bodas, bawang beureum jeung tomat. Lamun cabe mahal ulah kudu lieur, ayeuna mah aya cabe bubuk desaku nu rasa cabena asli. Lada oge sarua jeung cabe seger besti. Desaku cabe bubuk ditambah kencai, tuluy ayeuna direndoskeun nepikeun ka jiga pasta. Tah lamun geus larut ayeuna tambahkeun tadi bawang bodas, bawang beureum jeung tomat nu geus meunang ngagoreng. Bumbuan sesuai selera, uyah, gula nu kararitu mah besti. Nu ulah kaliwat mah nya eta tarasinana. Tah ayeuna rendoskeun using nepikeun ka lemut. Tong poho nu terakhir tambahkan perasan jeruk limau. Jadi seger rasana teh hasem, amis, lada gurih kitu ta besti. Tuh tingali ieu mah kudu nyieun cocolanana nya eta ayeuna urang nyieun ayam serundeng. Siapkeun hayamna tambahan ku bumbu marinasi. Tah urang mah ditambahan ati ampla besti lamun nyieun ayam serundeng teh pasti we tambah-tambah jeung nu lain. Tambahkeun deui bawang putih bubuk desaku. Ulah kaliwat ngaraseungi tambahkeun deui ladaku merica bubuk. Tong poho make gulanya besti lamun sakirana anu resep asin mah uyahan deui atawa kalduan deui bebas lah besti sesuai selera nya. Tah geus kitu mah wur we kalapana awurkeun ayeuna mah. Kalapana geus diawurkeun ayeuna galokeun sing nepikeun ka galo besti rek kuleungeun we urang mah besti ngarah babari. Tah lamun geus galo ayeuna urang kukus besti. Biasana pan lamun nyieun ayam serundeng teh sok digodogkeun kitu kalakah jadi loba cai. Tah ayeuna mah dikukus besti ngagorengnana oge jadi tejut jero teuing kitu lamun dikukus mah pan garing tu kukusna mah kieu we biasa. Lamun digodogkeun mah malah masuk lebar engke teh si bumbunana teh nyesa geuningan ari digorengkeun cara repel. Teu kudu lila ngukusna mah bestinya 10 menit ge asak tuh tingalikeun. Geus nyerep ieu mah bumbuna ge nepikeun ka jero geus 10 menit mah tuh. Tah ayeuna mah geus siap gorengkeun dina minyak panas. Heuh urang mah biasa we tara sabaran minyakna can terlalu panasnya besti geus digujubarkeun. Tuh antepkeun we engke lamun geus rada koneng keemasan kitu besti kakarajai. Gorengna mah make api sedeng we tong pati panas-panas teuing besti ngarah asak si kalapana teh teu kaparengeseng tutung kitu. Tuh tingali geus kararoneng si hayamna si kalapana ayeuna mah jait we besti. Kocok barareuki budak teh teh lamun nyieun ayam serundeng teh digulah galeh kana sangu si serundengna teh. Komo budak nu gede mah beuki pisan kana ayam serundeng teh. Heula urang sedokan heula kalapana lebar. Tuh tingalikeun besti ieu nu ngeunah teh digalekeun aing mah balelol besti digaleikeun kana sangu. Urang alasan heula geus teu kuateun hayang dahar ti tadi nu nungguan. Yeuh cekeng teh buru ieu geura mukbang kainya. Pokona mah lamun nyieun ayam serundeng setengah kilo mah urang mah tara ngasaan besti matak tadi ditambahan we ku ati ampela. Asa sok ngeunah lamun nyieun ayam goreng dicampur-campur teh komo lamun aya usus kitungan tadi mah ususna teh eueuh deui. Komo si kulitna mah alah kot sok ngeunah teh girinyih-giringannya dicocol-cocol kana sangu. Heungan lamun geus ngadahar kulit hayam teh urang mah besti sok rada leneng, nyeri punuk, nyeri sirah.